40 years of the Golden Disc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Taipei, Wilujeng Sumping diwengi anu paling diantisipasi ku para pecinta musik di sakuma dunia. Nyata The 40th Golden Disc Awards. Energi wengi ieu luar biasa kalintang. Abdi Fazila Jeung Aska reus pisan tiasa hadir di dieu pikeun ngarayakeun prestasi musisi anu luar biasa sepanjang tahun ieu. leres pisan. Wengi ieu mangrupikeun bukti kerja keras dedikasi sareng kanyaa para penggemar ka idola-idolana. Naha anjeun siap ningali saha anu bakal mawa mulang piala emas wengi ieu. Hayu urang mimitan ku kategori anu paling sering disiarkeun di mana wae, nyaeta Digital Song of the Year. Kompetisina kacida ketatna sabab sadaya lagu anu dinominasikeun leres-leres janten hits global. Sareng jawarana nyaeta Wilujeng ka G-Dragon kanggo lagu Home Sweet Home. Hayu urang nonton momen kemenangan sareng Biantara Pondok di sang legenda G-Dragon. 안녕하세요, 제레고입니다. 골든디스크 어워즈가 올해 40주년이라는데요. 진심으로 축하드립니다. 올해 2026년 새해 첫상 디지털 음원 대상을 수상하게 되어 기쁘게 생각하고 영광스럽게 생각합니다. 먼저 VIP 그리고 팬 여러분 진심으로 감사드리고 새해 복 많이 받으시고 올해는 빅뱅 멤버들과 함께 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. Pindah ka kategori salajengna anu teu kirang bergengsi. Nyaeta Album of the Year. Penjualan album fisik tahun ieu leres-leres parantos mecahkeun rekor. Tanpa panjang lebar deui, piala album of the year dipasikeun ka Stray Kids sareng albumna Karma. Wilujeng ka Stray Kids. Ayo urang dangukeun ekspresi kabagjaan aranjeunna di luhur panggung. 인사부터 드리겠습니다. 네, 하나, 둘, 셋, 안녕하세요, 스트레이키입니다. 네. 저희 스트레이키가 골든디스크 어워즈에서 대상 소감을 하게 될 날이 있을 줄은 정말 몰랐습니다. 사실 저희가 옛날에 본상을 하는 게 또 하나의 목표이자 꿈이었는데 본상이어서 대상을 주셔서 진심으로 감사합니다. 이렇게 대상을 주신 골든디스크 관계자분들과 저희 스테이 너무 감사드리고요. 그리고 저희가 약 8년 동안 스트레이키로서 스테이와 함께 걸어오면서 정말 울고 웃었던 그런 기억들이 너무 많은데 그 기억들이 스테이와 함께라서 뭔가 추억이라고 부를 수 있는 것 같습니다. 그저 기억이 아닌 추억이라고 부를 수 있는 것 같고 앞으로도 스테이와 함께 많은 추억을 쌓으면서 더 멋진 기록을 만들어가며 진실되게 감사할 줄 아는 아티스트 스트레이키즈 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 스트레이키즈를 위해 all around the world, you make Stray Kids stay! 감사합니다! Ayeuna urang parantos dugi ka puncak acara. Ia merupakan kategori panyangarna sareng paling bergengsi dina sejarah GDA, nyaeta Artist of the Year. Sareng musisi munggaran anu ngadamel sejarah salaku juara dina kategori ieu nyaeta Jenny. Wilujeng Jenny. Pesona sareng karyana leres-leres luar biasa tahun ieu. Hayu urang tingali biantara penampilan anjeunna. 네, 안녕하세요, 제니입니다. 네, 무대를 막 마치고 내려와서 제가 준비한 말들을 할 수 있을지 잘 모르겠지만 저한테 우선 이 큰 상 주신 골든디스크 너무너무 감사드리고요. 저희가 데뷔한 지 올해 10주년이 되는 해예요. 근데 이렇게 달려와서 뭔가 Hatur nuhun ka sadaya musisi anu teras terasa nyiptakeun karya. Sareng hatur nuhun ka sadayana anu nonton kalayan sumanget. Abdi Aska, Abdi Fazila, amit mundur. Tepang deui di Golden Disc Award tahun payun. Kamsahamnida Taipei. Sampurasun.